kemana ke pokoknya kurang kudu digelutan kudu beak saya kata jadi tahu. Panas kieu. Batur mah di sawah teh lalaki hungkul. Itu Pak Odang salakina cenena. Itu Kang Nana salakina Ceman. Nah, di salaki Ceuti menikot mumul nincak sawah. Batur mah macul kalah gagang paculna we digugubung. Panas gusti nya capek deui. Tuh salaki jeung aya salaki teh anger we. Serangan deui ah darudet kieu panas ieu mah yeuh poe ieu mah kamari hujan ngagebret enak deur panas pisan kamarana cenah ieu awewe teh kur Ceuti hungkul Tah geuning kapan ih jangan jelema gedung. Kesopan cenah naon jeung umum sadara nyaho kesaperung sarang kamari tetangga urang aya nu nempokeun urang keur pasea keur kumaneh di kitu-kitu sia bukan saha aing mah teu ngadeukeutan si uhe hayangan ka aing apalin bodi aing teh kieu maleh mah kieu siga mending depan mah teu kudu di si uhe di om-om ge aing mah leuwih di mana. Aduh kenaon make bawa si uhe si dorna saksina mere duit sajuta kan aing teh keur cicing di sawah harita teh si uhe teh nyamperkeun ka aing kunaon ijeum butuh naon maneh ka urang kan eta teh digoda kan teu ngagoda kan teh eta teh ka urang wae nyamperkeun lamun alah nyamperkeun sok ayeuna datang ka derek naon atuh urang teh sok erek geut sok Tiuh mah jadi murah Ceuti. Alah. Ngajak Geuning Ceuti jeung si Ijem gara-gara lu. Naon euy? Sok. Kenapa mana gara gitu? Setan nama itu. Sok. Ih, aing geuleuh ka mana kieu? Pantes dari munding sia ka ditu jangan sat. Ieu. Bingung euy. Yang bisa kena kumaha ieu? Ampun, sia teh kalalin mah pisaheun. Hayo,